Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aturan wilujeng tepangdang deui dulur-dulur anu di lembur, baraya-baraya anu di desa oge anu di kota. Dina waktos ayeuna di Tatang S Channel bade nyarios dongeng sasakala Sunda deui. Mugi-mugi acara dongeng ieu tiasa nyugemakeun etang-etang hiburan pangbrahmana. Pamiarsa anu acan wae subscribe sareng loncengna mangga ditole bae. Sareng anu bade komen atawa ngabagikeun dongeng ieu mangga. Mugi-mugi para mitra jadi seueur deui anu uninga sehingga budaya Sunda samakin jaya. Di Tatang S Channel ngahaturkeun wilujeng ngadangukeun mugi katampi sareng kabingahan ieu carios judulna nyaeta Sasakala Situ Bagendit. Di wewengkon Garut aya talaga anu ngaranna kawentar ka mana-mana nyaeta Talaga Bagendit. Kacida kajonjonana teh saban poe Ahad tawa poe Pakanci ramena teh luar biasa. Tinu deket tinu jauh jelma teh mungguh merul nurek ngadon suka-sukan babakuna lalayaran. Cek sasakala mah cek dongeng nusok didongengkeun deui eta Talaga Bagendit asal muasalna kieu. Baheula geus seribuan taun katukang aya hiji rangda beunghar katelah Nyi Endit. Ieu teh saknyana mah nenehna da ngaranna sajati mah Nyi Bagendit. Manehna teh kacida pisan kumedna geus taya nu biruk deui kana kakumendanana. Salian ti pakacar-pakacarna mah tara aya nu laresuk ka imahna. Estuning lain babasan eta mah hirup nyorangan teh kajaba ti ieu aya nu ngawuhan Nyi Endit teh memang jalma nunggul pinang. Geus teu kadang teu warga hirupna teh estuning nunggelis. Hari beungharna teh mah tetela beh kebona beh sawahna imahna ge panggedena di salembur eta mah. Turug-turug ngahaja minceulkeun maneh ngababakan di tengah pasawahan nu uplak-aplek. Maksudna teu aya lian kubawaning embung campur jeung babaturan dasieun ka sora tea teu kitu mah atau moal disebut medit. Kacaturkeun keur usum panen di ditu di dieu ceuyah anu dibaruat ka sawah Nyi Endit nu gacong. Ari sarengse dibuat jeung sanggeus parena dikaleuitkeun sakumaha tali paranti. Nyi Endit nyieun sedekah ngondang lebe jeung sawatra tatangga. Popolahna saniskara ku sorangan teu aya nu ngabantuan. Barang geus sarapti sakurna mantuan ngangkut tuluy di ondang ngariung tumpeng. Atuh anu ngariung teh nepi ka aya ratusna tapi sadia tumpengna teu sabraha nepi kangan sakoteap geus beres bari tingkaretak keneh. Keur meujeuhna balake serakan solongkrong aya aki-aki bongkok nu nyamperkeun. Ku pribumi teu ditari teu ditakon nyapok aki-aki waleh yen teu kawawa ku lapar sugan aya sih piwelas. Ana gantawang teh Nyi Endit bet nyarekan nyeklek-nyeklekeun pajeurkeun teh taya ka era tengah hutang gawe menta bagian. Tungtungna nepi ka nundung aki-aki dititah nyingkah cindekna mah geus lain picaritaeun. Hari aki-aki Indit bari jumarigjeng bangun tenangan memeh Indit manehna ngomong kieu. Segala ge poh kanu hade poh kanu goreng moal taya wawalesna. Ngomong kitu teh bari kasaksian ku sakurnu aya di dinya. Sarengsena nu dalahar tuluy amit rek baralik kakara ge pating ngaleos rugreg ngarandeg sabab aya nu tinggarero. Caah cena mun teu kanyahoan ti mana datangna cai ngan lebay pakarangan Nyi Endit teh geus kakeueum. Atuh kacida ributna jalma-jalma geus teu inget ka diri batur asal salamet dirina bae. Nyi Endit ge nya kitu niat rek nyingkirkeun cai tapi barang rek kaluar ti imahna cai teh nepi ka liar ombak laut tingguruling ka palebah Nyai Endit. Imahna terus kakeueum meh laput. Nyi Endit angkleng-angklengan
barisa tungtung bisa mah telah weleh sasambat minta tulung. Tapi henteu kungsi lila cep bae jempe si horeng geus dikerlep. Imahna ge geus tembong. Sumuona sawahna nu uplak-aplak geus aya di dasar cai. Lembur sakuriling bungking geus salin rupa jadi talaga. Anu nepi ka ayeuna disebut Talaga Bagendit teh. Hatur nuhun para wargi sadayana, hampunten bilih kurang merenah tina ngaoskeun naskah dongengna, tina merankeun masing-masing karakterna. Atuh pantau terus di Tatang Channel mite ketinggalan dongeng-dongeng anu sejena. Sim abdi wasiat ka diri pribadi atuh umumna kabararea. Ayo urang semangatkeun kembali diajar segala hal tentang kasundaan. Atuh mudah-mudahan begitu carana jati diri Sunda henteu leungit lain cuma di diri urang pribadi tapi juga di anak incu urang. Ari zaman baheula mah para pemuda ngikrarkeun hiji dina sumpah pemudana. Ku jalan eta maka bangsa Indonesia bisa lepas tina belenggu penjajahan. Nah, di zaman modern ayeuna budaya-budaya luar teu bisa dibendung deui asupna ka ieu nagara. Ku sabab kitu ulah sampe budaya luhur Nusantara dijajah. Mangga urang sami-sami berjuang. Kami setiap generasi Indonesia tetap memiliki jiwa luhur di para leluhur Nusantara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.